nekung kanu maha gumuja berata kahyang maha sukma ngange ilmu sarining gampang sarining gampang sang karna dewa parosa sang kalamenta kalamenti sang kalamenta kala entigara sang kala kala ruwatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang saniat niate gampang sapolah-polahke gampang sakarep-karepe bae tulaksari sapudenda ing Batara tulaksari sapudenda ing Batara ing Batara sapa munut kinuran sapa najatina kanan sabadana sadayana ngadua sasarengan atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa yang tang tuparang ieu nyawana jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak lilir yang merbangun kayang impen sare lilir yang merbangun kayang impen sare ngalinurang kakang panjin rada amuing kucap kicep aduh ngarenghap ya madipati tingali bagja nun Gusti jabang tutuka geralugai cu nah gening sorakna imbang we jeung wujudna ieu budak geus sagede kieu uluh ibu hoyong ka ibu eyang bagja teuing ke dijajabkeun kasep nasaha ibu hidup teh Kangjeng Ibu Ratu Pringgandani Ibu Ratu Arimbi tu geuning Kang nya ingetan ge ingetan budak laras jelas Bapak hidup saha Kangjeng Rama Bima teh benar Paman Arjuna mana yang aya di luar Mang Cepot aya Mang Dawala aya Abah Semar aya ya bener we elinganana heuh bagja para dewa nepi ka oh lola naon budak hirup deui di leungeun sorana beda jadi gede kitu handaruan euy waduh ngegerung dulu itu meni euneur ka mana-mana bieu dewe ke kenunutan jadi nyaring oh sok geralugai atuh kasep
kunaon pangna hidup maut tadi dicetrok ku orai gede iya naga persona ayeuna hidup geus sagede coba hudang bujeng hingga kang hudang teu tiasa ngutekeun curug-curug acan aduh Kakang Panji berateun atuda teu saimbang curugna ge meureun sakinta leuweung mah aduh kumaha Kang nyangakeun adi atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga yangakeun nah kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipinahkeun gawe mangga nuhun ieu demi kasalamatan sararea demi katengtreman muga luntur kolbu jemar mana nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring dewa bajingiring jeung dewa tapak nenggala oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nenggala dihaturanan linggih kawidadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nenggala dihaturanan linggih ku pangarsayang watipati tapi nona ngahaturkeun semah baktos konyok panjenengan kaula nuhun Sapta Pangrungu ditarima kahunyu kasepuhan nuhun Sapta Pangrungu salaos kaula bajingiring kaula tapak nenggala ditarima mental luntur kolbu jemar mana Sapta Pangrungu geus jadi ahlina dina ieu widang wayahna pangaturkeun pangdengena ieu jabang tutuka hidup anu kudu ngabantukeun ieu teh keur kasalamatan sararea sabab urang menang ansaman ti Bima lamun kumaha onam ieu budak tetela urang teh bakal kudua kutilu menang wiwirang jeung menang bebenut teh tapi nama kaula nun maksudna dek dimutasikeun we ti sawarga anjeun kudu ngansik dina wujud Gatot Kaca ngatur sagala rupana di jero dah ujug sumangat kaula nun bujeng hingga ka perut marganing tanaga larapati kasangakeun kaula pikeun ngantur panca indra ieu murang kali sakitu bantuan naon rupaha kabingung kasusahna ieu budak teh cing lansar dina sagala rupana hartina dewasa mangga kaula nun oge bajingiring tapak nenggala anu bisa ngaturkeun sakatuhu wayahna ngansik dina kensa jeung katuhu ieu budak bisa ngangkat awakna tur saperti biasa we jalma biasa diestokeun kaula nun mangga demi kasalamatan sadayana syukur
sakitu meureunnan tangtuna oge bakal mililiankeun ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga tapi no damel kaula nu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana bararaja layeuna kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pancen demi kasalamatan sadayana pada ngatur ieu murang kalih kaula nun sakitu mangga samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajingiring tapak nengala wilujeng tugas ya tilu pilot tu diangkatkeun euy dimutasikan saha ngaranna teh Marsaka Bajingiring jeung Marsaka Tapak Nenggala alah ampun ceuing Marsaka Tapak Nenggala euy dialih tugaskeun tuh jeung Marsaka Tapak Dewek mangga wilujeng wae sabta pangrungu bajingiring tapak lilir yang berbangun tagening lilir yang berbangun ende raja ngiratangi sukses digawe dewa ieu kabeh ya alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya diperinggandani boga angkatan perang euy angkatan udara deui itu alhamdulillah moga-moga jaya salalamina nya aduh euy Jabang Tutuka kaula Candreng sei pasualan daw saat sana hidup mulang kapringgandani daw wayahna rengsekeun heula we sinaga persona ieu meureun kang sejarah atanapi ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese capek susah payah leureut rumit jalan ka sawarga mah di numawi di dia urang kedah sobar tawakal oge rengsekeun naga persona diestokeun cing persanten putra Jabang Tutuka maksa ngarengsekeun ieu pasoalan para dewa sadaya ulah mangga geura pakaulan geura syukuran kanu Maha Agung meredih dina ati kalayan gerak kararaul cing dek nenen kahadean naon anjeun ka ieu budak hidup eyang ieu Batara Bayu daw kaul ti eyang pingaraneun hidup Bayu Putu sajabana ti Jabang Tutuka teh ngaran hidup teh Bayu Putu nuhun ditampi ya Bayu Putu ngaranna ge euy tuh gan Mang Sepot mang ieu aki ieu kau ieu naon pi ngaranna hidup teh Sutisna salah
Ti mang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Nah saya teh kamana karep monyong kumaha lamun ditaruh urutan ku dalang sajen pajar heueuh. Aya nu percayaan dalang teh euy dina medalna teh urang teh siapa medalipun Raden Sutisna putra Pringgandani. Hidup ti yang Ibrahim aja tahu pingaranan hidup Krincing Wesi. Krincing Wesi, Krincing Wesi, Krincing Wesi, Krincing Wesi. Ti eyang Batara Samu ye pingaranan hidup Kancing Jaya. Kancing Jaya, inge. Ti Mang Kancing Cetet. Wala tong sok itu Anak ada lumayan. Tong miheulan aing atuh goblok. Geus komplit geuning pakaian hidup eta. Daw. Geus diterapan pakaian yang Madipati parantos sagala rupina parantos komplit kula. Di antarana di antawisna Sinjang Wasunona watekna sadajana aya hujan moal kahujanan, aya angin moal kaanginan, aya panas moal kapanasan. Tarumpah kancana syukur tarumpah kancana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kali bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh. Ya. Hayang sakali-kali mah dewe kah? Dibawa ka luhur. Oh. Sakalian dek dibawa ge aing ku Pak Koan. Ku pahoan dek dibawa tumpak kapal nu deukeut teh geuning. Sieun ragrag je jantung aing mah. Aduh, ampun. Aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe. Tieyang Kasep Batara Basuki pingaranan hidup teh Badalungan. Timang Badalohor. Alah lain ngaruksake mere ngaran teh sia mah. Purabaya Tieyang Kasep. Purabaya. Arim Bisuta. Bima Putra. Pandu Putu. Syukur bagya di abdi namih deui kura-kura ninja. Timang Power Ranger. Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh. Tieyang Kasep catet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Bagja adi bagja tah ayeuna sok rengsekeun heula eta pakaian
anu teteraku pakarang tea gening Yamadipati. Oh leres baju krean Takusuma gerak pakekeun saya gelung supit siwa prahasta kuncakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur raksukan krean Takusuma pengawasan horanana Braja Hingkang Tumama ditampi eyang sok gerareng seken sinaga persona amit los hoyong sarang paman Arjuna pek gera sujud itu katua ngrama paman anu ngantosan di Baleirung oge Bapak Semar asta jinga dawala sae kurang lalajoan para cuata marasaga cuata paralawanten bayar aya pada mansat karena mega duta mana urang sami-sami lalajo Jabang Tutuka Gatot Kasa dek numpes trik Pangindrajala dek numpes Angkara Murka nyaeta naga persona syukur bahagia ieu anu disaurkeun ku Kakang Semar setiap aya kasusah aya kabunga mangga urus nongton Raden Gatot Kasa sadayana para dewa sami reus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardada itu kaya anana halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan adia
masih tinggi paniatan pilari rida pangeran emut kene kamang mangastra jingga aluh laras pisan ngaden aduh coba ceuing mena sangka ting di Pringgandani di Amarta adalah ibu angkatan perang angkatan udara duh alhamdulillah Gusti nu Maha Agung upi kasesek kieu salina Yuswa 3 tahun setengah menitos sagede kieu ieu pada citak dina kawasan tadi muka deui nuhun nya emot keneh kamang Bang Dawala somoh nuhun Aden ka mana Manggareng aya nu nagih eta mah nya aduh mana Paman Arjuna paling ditu kulan ngantos ayeuna teh ieu alhamdulillah Bapak Semar paling ditu tenangkan menang pansen ayeuna deuleu Malaspati Kanaga Persona kiri katasan Gatot Kaca kiri katasan Gatot Kaca yang Bima Putra Kang Lumampa ya Rimbi Syuta Raden Gatot Kaca Jabang Tutuka sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi ngandika tobat Dawala boga jago urang mudah-mudahan jaya salalamina atuh nya boga ieu angkatan udara di Amarta alhamdulillah nuhun agan badalungan iya meni seueur eta kakasih tadi duh upami tiasa nulis dicatatkeun da nya kaula hoyong geura wangsul nepangan ibu tapi rek ngarengseukeun lepat sogregan ieu Sinaga Persona anu keukeuh menta widadari
sangkira geus ditotog matana ku kaula sakali. Alah Mang Waden waktos dicetrok eta ku orai ku naga komo tuang Rama Paman wa Juragan Arjuna ya ngelepak baru kana teh ngagugulung tuang Rama Pamane Mang teh nya wanteu nah da abdi oge agan nah nai leuleus anu taya papadana sami leuleusna basareng abdi ngan abdi mah leuleusna can dahar nya eta raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere Antakusuma lain kere urang sia teh kemana karep Sinjang Wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger pokoknya mau beres tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemulung salamet ya budak euy tenang kitu tadi ieu menta bantuanana we timang sepot Mang Dawala eta sawanten percis tuang Rama atuh dateng maruteng anak maraku kunjungan da uyah matara TS ka Singapura Dawala tong ngaheureuykeun eta euy bisi diturutan ku budak teh Gatot Kaca uyah matara TS ka luhur kitu ka Singapura bantuan mana ayeuna aki sebar palih ditu dek menta dua restu kaula jauh beletok kata pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bunga gara sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita salajan sakumaha endahna basa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara engkeuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh kemanunggalan sahak jeung sakawajiban luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman pokalna kula warga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapak dan Lanud Sulaiman Bapak Kolone PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta dina raraga bilang kala TNI Angkatan Udara anu kagenep 10 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina amin kitu ceuk dek oge marukana bayangkeun lamun urang utang tara rekumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan can ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler mah jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah teu ngagerem paling di Jawa mah yoy
tadi urang mah Gatot Kaca bibat teh tah naon nu ngagerem teh mau tak gitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernegara, da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasilna tepan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan tepan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya sileung oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah we polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene beula kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna beula kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara gitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler itu matak kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teh teler teh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anulian eta we geura pakaian budak awewe gadis ning calana merecet geuning baju semet buja-bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho karena budaya urang mah geuning euy jeung eta investor asing deui anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang ari ngul usaha mah di urang ai ngadon hirup mah di urang
kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk ning trenyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang hoaci atuh Gatot Kaca dina cangkang ciki pantas gininya Anoman itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong bor anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we poho da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener heeh nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh atuh bapak aya nuju tuang abdi kira nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya yang mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh gitu karena domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba
manawi tangkurak sia bade gitu salah eta silakan nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka doma gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka doma mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug doma rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng hade apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge dituna we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas doma kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut doma ngernakeun doma tuluy ayeuna dewek ngukut doma teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baya itu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus ai jag-jag keneh mah doma 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng itu gitu aya aturan doma ning munurna teh dang tingkung deng tung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar mah can eureun ning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobal nyang lompat keluar tah eta mah doma penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga doma teh loba eta karakter doma hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemerak deui doma sakitu lobana daun sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teteh karakter doma teh aya anu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya anu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya anu kitu aya anu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana doma teh munifikasi beuleun mah kitu teh menang meuli 3 juta teh teh ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun itu cada wala euy loba pikasi rieuh ya hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak doma teh alus panu bobotohna teh jong ngareng keneke gitu teh nyaho doma mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasirieun loba pangalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati akasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya amin di sana pihak kalayan urang sakantenan keuneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh
cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung. Nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna. Oh pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matak ca oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja. Jadi denge-denge teh atuh da ieu mah ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mumpulung dina wengi ieu amin ya hati ingat para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit paran aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut cak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita dek teh oh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon di tengaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun di dieu mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah gitu tadawala euy dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan nya hayu lah teu naon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah saking dugi ka jam sabaraha oke cenah ka jam 1 makinya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang itu karang Giri Harja di UNESCO nya di kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daekeug teu kajeun sepan cawe aneh-aneh we ieu putri nong-nong ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping ka dieu nya dolah sileing mah dulur ka nya teh dulur ti mana sarua cucungik ge monyong jeung sia kumaha mun ngartieun moal pangdarekin kitu oge dia omongkeun teh ka seuri kitu keprok dia omongkeun teh ka seuri baru kana ngabodor mun teh alah coba hiburan aya nyong ah pogo we
urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca matak deknya di lemur tara loba kasusah homo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh kesalahan adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek kana pangeras suara aing teh daruwas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grapek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah homo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak yo karelek waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari tah ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu baka ka sawarga mah dalang lalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tah baka ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada sih ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa capi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain ya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh saki ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus meunang duit geus kumpu urang ngalajo film
goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu karingka nih jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung uing nu penting mah asieun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakina geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita nyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ulah tamtama parantos nuaran tangkakai maksudna mah ieu lawang selamat tangkeprek ditotog ku kai nu gede ayo kumpul kurang ajar para dewa tidak anan mentawina dari hiji ngenakeun uing ti pasukan orai sinu ayeuna mah diangkat kabeh orai-orai nu maratih teh deuleu ular berbisa bongana widadari teh dibikeun wae dunungan uing raja uing ayeuna teh hahargungan kapalaina ongkoh palai laksana Gusti Naga Persona Yol widadari
makan lagu nyangakan kawilujengan ngen kana rumpul kesedaya kaum dangu kesintu beger kermoyang handeuh ibarat kagebah handeuh ibarat kagebah saestu tami lumayan pang dedeng mah ngiringan bingan saestu tami lumayan pang dedeng ngiringan bingan ngeunah di ngabelekuk kieu euy ulah lalawora alah ngeunah goblok peke tuluikeun atuh nikmat euy alah kira pe pecahkan euy pecahkan euy edeuk euy ulah lala orang ngeunaheun siapa nonton alah euy geus sia goblok ngabibita wae aing mah edek cing mecakan dina ngabelekukna tong dikenangannya euy geura sok ngeunaheun cek euy ngeunaheun cek geura sok mecakan aing ah wajarkeun dengan tiis goblok aduh cing pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas angkat tinjak sakitu kenal beber-beber bahkan ini ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kendang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh dikendangan goblok biar jadi kenangan wah iya bade sok sok genaheun bisa data kendang itu
eta sinena kata-katana hadinya euy. Anu paksa banget. Alah, hebat tukang kendang di mana itu? Ya, ai kendang jempe sama pajar di sada. Pajar kunci sini jenah haluang anak kena pugu sini kena huap. Hebat itu. Eta nepi ka bisa sarengkak nanti uing di kendangan. Alah, kak kendangan aing iga. Nah, ada kendang mah jempe sia teh. Kendang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kendang je? Wanyaan budak si goblok. Budak sia teh. Di mana teh tukang kendang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cangkuang dalam. Cangkul aja sama. Aduh. Urang mana teh kendang teh? Nah, da teh di kenangan maneh mah bingi teh. Hah? Maneh teh di kenangan bingi teh. Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk jangan goblok ah. Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Gabeda-beda teuing aje. Geun bae tok dicengcik anu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalabu kiparna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diu penyakit kanker. Aje. Geun bae tong dicengcerikan aya. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Era meureun serangan era. Ampun si eta. Da teh dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah. Pot buta.
urang ayeuna kain nu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogkeun we ka dawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu coba bekal beak ai winga ya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya mah bisa dibagi-bagi tenang uing aya nganggeuskeun masjid euy di mane syukur atuh syukur kakirangna ini teh duh uing jadi panitia pangwangunan masjid naon anu kurang ge kenteng can aya ge bata can ngadeg atuh can ai keusik aya keusik mangan beulieun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun teh si goblok eta kemana we karep goblok iya anu make kedok agama aja ya jika na mobil make pengeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid diteker kemanehna we sorangan tidur akan nungcut ingat siapa anaknya karena rempreng ya kabeh jeung nu mulus pentingnya boceng aing subuh ulah kitu sia alah itu dewa ka dieu itu dewa ka dieu dah sia geus datang itu dewa datang geus datang nah geuning widadarina ge diiket duaan widadarina ge tu geuning manya sia widadari kitu datan nera tangga demang datan nera tangga demang newo pakulingan rana genera ingkang prapta lain dewa maya tukang sayur mah anjir aluh mun reg-reg kieu dulu kabeneran si aing dek ngaliwet itu tingali bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia ayatan nu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruh meureun teh mah ki aki dianggap beruh kayak beruh teu naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngareng-pereng abeh teh nyeri hate teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona belah mana naga persona di mana? Di mana teh? Nagasari teh?
naga persona eta nanyakeun dunungan uing maksudna naon pokona kaula rek nepungan naga persona kaula can anggeus urusan jeung manehna aya urusan naon jeung dunungan aing pokona aya we ning nagih ulun ning nagih jigana lamun dina doma mah reng-reng da jelema kitu nya reng-reng adu penciteun unggul aduh ngaranna sampean Aula Cabang Tutuka anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari ayeuna dek malas pati kadaga persona Gusti non tingali ieu aya makhluk Dewa aja anjir orai naon diteut orai gibu orai lingas gitu naon mana ngomong eta sin orai naon iya orai welang do yo orai kisi teras kana tuh najis anjing dia tadi gaji ya saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi Jabang Tutuka bieu Gatot Kaca bunyi dari mau 5 menit diganti ngaranna teh maksud kaulah hayang nepungan anu ngaran naga persona ieu kaulah patihna heula ieu naga sakepu sampean naga sakepu ya dek naon lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca Jabang Tutuka ngaranna teh Gatot Kaca Jabang Tutuka Rincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Syamsuddin Syamsuddin catat teh goblok teh buah gelo nya jelema teu nu sia urang deui moal eleh daing oge aya eta anu tukang cepot Astra Jingga apun siapa yang sirikeun wae ya jadi we hebat yang pada loba kene ame dahu can kapapai pai mus lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung pati sakepu tina gara kelikosi Haji Mulati tegah ya apakon wani marang aku rawani teh ngapaku lanang pelana ya wios atuh Gusti ayo kapung wakul bola Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios sajugan ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah cengeun aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman ulah antep teh si goblok tuman pisan sok atuh kanya sok ku agan tengeulan teh tuman
ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka ayo cekena maju sia ayo maju woi anjir awak de tuas yey woi hebat dulu woi Allah modal sia aduh ieu malah ayo Allah tuh ampun jabang cucu kalah ampun Allah tuh ampun jabang cucu pindah ya anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu si Ronaldo gitu teuing tata jongna dulu plug tak tang plus gol Roberto Carlos we gitu ting hebat gitu lah naon diamar ta euy boga pahlawan anu utama dulu bisa ngambah Jomantara angkatan udara jeung engke oh Bagja cepot lah Bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara anjeunna agan lah naon reueus aing naon sia datang anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh alah ngenalkeun atuh saha ngaran maneh aing Purabaya nurutan Gatot Kaca sia hade tangaran Purabaya euy duh macak aing lamun boga anak rek ngaranna eta ya ngaran si dewek mah halus wae euy ngalatengek jeung mutu aya kitu anu peget beuki nyatu ih si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cek aing jawa kasih beureum ngalasai aya kitu anu beureum bau cai goblok memang naing teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang eda si adik teh rame
Gitu saja aing goblok. Oh. Woi, tuh. Ngetrek aing. Wah, oi gede teuing lawan teh yeuh. 10-7 ya. So, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. Mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang sama anjing lain mulak hiji. Woi, tah tuh, woi tah. Tuh, bagus. Lain ngetrek ngetel liur euy. Marukana kumaha beda mana tukang ulinnya. Matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we pusat ya udah. Ala anjing. Goblok mah jengut. Sia. Aing teh deuleu. Tah, we kesat we itu we. Aduh. Iya. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Wen jasad ya punya. Si goblok. Woi jasad ya. Anjing jadi euy. Tetulu serina tetulu. Dan nyeri anjing. Alah, woi tak jasad ya. Tuh ya. Jorang sih mah. Lain jorang goblok jabakan tahun. Jorok sih mah. Porno aksi cece. Lain meni gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan meni gede kitu. Ya heuh anjing udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang mana gede? Hayang. Bener? Heeh. Apa itu kapal terbang? Nah, yang gede tahun nanyakeun kapal terbang geus teh. Oh, ya henteu. Ya heuh, syukur ya mah. Si goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. Milu geus ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur. Maneh mah tong make parasit. Mawa we dudukuy maneh mah talian. Lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sangeusna ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Kejina ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita ngacapruk jurusna teh eueuh. Murkana aing nek kapancing meureun. Sok sialah urang pahina-hina orang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh, si anjing, si kurang ajar, si bangsat, si pegek, si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapakna eta teh jurig jarian. Wah, mau amek aing. Sok maneheun. Walila aing mah. Ada teh cinekeun naon? Banyarekan anjing lain
kamera teh sia kapancing ame licik siapa kitu ah goblok ieu mah Banyak-banyak dari deungeu sok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawa berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan waing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah sok maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing aji iraha teh ngomong teh da ele ambek ele aduh nya aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah alah tong bulah dinya na tu anjing rada hadap anjing bulah dieu dah eta alah goblok sia anu ngeunah aduh hatur nuhun tadi sia tadi hatur nuhun sia ngeunah aing menderita deuleu para dewa nepi ka ear we di luhur juragan Gatot Kaca tuh udah sakali neungel 14 buta teh nu keok cek ngajong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh Gatot Kaca lah jaga apa wah jelema teh tuas-tuas teuing wah ayo
Woi, yuk. Wah. Ya, nepi ka tengah dua kalian euy. Tanaga nepi ka kitu-kitu teuing Aduh, kan? Iya, kurang sisit. Nah, iya kulitnya kaki bubur. Kernaon bubur. Naon bubur teh? Geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun. Aya kerupuk. Teu bubur atuh. Oh, tos digentos. Aduh. Benang. Di mana? Jauh kene? Sabaraha pengkolan ti dieu? Geus nepi acan. Oh jauh kene? Di belah mana? Oh di ditu. Nah can nepi kene geuning. Oh da aing cicing. Kena dekeng. Benang pala wargi di palih mana? Belah ditu. Tebih kene? Hah? Jauh kene? Nyaha jauh kene? Di belah mana? Tebih kene aye. Sah teh nu ngabedol. Tong deui wae atuh. Setan nu peledag jangan hulu aing. Ke teh si dewa aing. Aduh nuhun agan. Gaduh jago abdi ieu. Iya. Di kumaha namanya teh? Kepret. Ulan dikepret. Mode kepret abdi baheula keur ngora kitu nya. Basa ngepret bancet. Manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancet na dina luhur batu. Atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uning. Ali itu raja. Kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Aduh. Yai. Kumaha cek kuring? Lah. Cek silaing teh Raka Bathara semah katuran rawu sok Yai Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaulanun. Aduh Yai ieu teh kusaha kengengna Yai ieu teh kaulanun kupun anak Gatot Kaca Yai kaulan ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto
Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngehina wae saya mah kaing teh naga persona naon ribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang geus papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ieu kelanan tebih keneh sadaya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa bangsa hop segera purna dewa generat nafsu kagila-gila nafsi kakak gila-gila ya bener ngomong teh sumuhun pabalata clear pinang hurang kulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat kulan Gusti haling ieu anu ngaran Jabang Tutuka Gatot Kaca rakap nu gawe udah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi ka rewas Aden bade awug naga persona lah tidak naga persona memang pula naga persona bener anjeun hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia cetrok naon cetrok anu dicetrok minggu tukang eta mah modar make hirup deui teu percayaeun keun bae teu dipercaya ku maneh naon kita mah matang jadi naon moal serba kapisa ngarengsekeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca cikan sok hayang nyawa si adu jejat gede itu mah gede agan maat alit syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing percanten ka abdi ieu mun ditu euy naon teh jeung Noel deui pajarkeun teh Noel wes aya jelema tuas teuing deuleu ieu aduh
lain eta jelema saurang tapi kaconer-coner teuing mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar. Sakarepmu hakula deni. Ayo pilih daging nipis tangan tulang berengel. Oh iya. Oh iya. Aduh. Hidup Jabang Tutuka Gatot Kaca hidup. Dewa-dewa nyaksian dulu itu. Jabang Tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka. Sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacogregan ucuy. Wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma ti sawarga Maniloka. Nah, hayo menang tanda penghargaan Angkatan Udara itu sawarga bisa ngarengsekeun pacogregan anu dipingpin gunaga percona sabalad-balad. Sakali jaya tetap jaya Angkatan Udara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Parantos rengse ieu duh. Muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kulawarga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku Akang saparakansa kalaya nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung daud tutas pangandika kemang tinitik sinibaran sari tutup lawang